Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana murangkali murid kelas 3. Kanggo pelajaran bahasa Sunda, mangga dibuka buku paketna halaman 24. Halaman atanapi kaca ka 24. Di dieu aya mikaweruh tanda titik. Mikaweruh tanda titik, mengetahui tanda titik, tanda baca titik. Jadi tanda baca titik teh itu selalu ada dalam suatu tulisan. Tanda titik, tanda tanya, tanda koma, tanda seru itu berguna dalam suatu tulisan. Nah, tanda titik selain daripada digunakan untuk mengakhiri tulisan, juga dipakai untuk singkatan. Misalkan halaman disingkat dari HLM titik. Terus atas nama A titik N titik. Atau tah di handap bulan Desember mah usum hujan. Berarti itu suatu pernyataan, sanes pertanyaan, pernyataan. Bulan Desember mah usum hujan. Titik. Nah, bulan Desember mah usum hujan. Titik. Pun Bapak jenenganana moh Sanusi Muhammad Sanusi. Berarti pun Bapak jenenganana moh titik Sanusi singkatan. Jadi Muhammad Sanusi. Moh titik Sanusi titik. Nah, eta contohna. Nah, ini di dia sok ku anjeun ku hidep dipigawe. Pigawe kawas contoh salin dina buku pancen atawa langsung wae dina buku paketna. Iji ayeuna usum panen. Berarti pernyataan, sanes pertanyaan. Sanes seruan, sanes pangajak berarti titik. Ayeuna usum panen titik. Nah. 2. Usum halodo panjang. Pernyataan, pertanyaan atau seruan atau pangajak. Berarti pernyataan ia menyatakan bahwa usum halodo panjang titik gitu. Ari keur usum paceklik hahargaan mahal, marahal. Nah, itu pernyataan berarti titik. Januari ka bulan Maret disebut usum dang darat. Berarti apa? Titik. Nah, titiknya ari usum ngijih mah patani atau heun pisan. Usum ngijih teh naon? Usum hujan. Tah berarti titik. Bapak H. Husen kepala SD Jampang Kulon. Berarti mana tah? Bapak H. titik Husen berarti Bapak Haji Husen. Berarti H. titik Husen. Kepala SD Jampang Kulon. Titik. Eta buku dikarang ku M. A. Salmun. Berarti M. titik A. Salmun. Nah, gitu. Di Bandung aya nami jalan. Nah, RE Marta Dinata berarti naon tah? R titik E Marta Dinata. Itunya. Bapak guru kelas 3 jenenganana E Kosasih. Berarti naon tah? E titik Kosasih titik. Bapak Burhan A titik R titik ngaulang di kelas genep gitu. Nya sok di pigawe ku anjeun di uhidep dina buku paketna langsung. Tinggal tanda titikan. Dibimbing ku ayah bunda. Tah ayeuna mikaweruh tanda tanya. Tingali yuk mikaweruh tanda tanya. Titenan contoh kalimah ieu dihandap. Contoh saha jenenganana guru kelas 3 teh berarti naros nanya. Ari itu teh sahanya. Nah, berarti harus pakai tanda tanya. Ulah titik ari itu teh sahanya. Lamun titikmu berarti pernyataan menyatakan.
Lamun pertanyaan mah menanyakan, itu naroskeun kalimah pananya berarti harus make tanda tanya. Saha jenenganana guru kelas 3 teh, tah tingali saha jenenganana guru kelas 3 teh berarti di akhir kalimahna ngangge kalimah pananya tanda tanya. Eta teh tandana itu melakukan pertanyaan, membuat pertanyaan. Nah, berarti dia di bawah ayeuna sok tingali dihandap. Pigawe kawas contoh. Pigawe kawas contoh tanda seru nya. Tah eta teh kalimah seruan, kalimah parentah atau untuk mempengaruhi. Pigawe kawas contoh. Nah, berarti lamun pakai titik mah udah pernyataan pigawe kawas contoh titik. Nah, tah mah pakai tanda seru berarti kalimah seruan, kalimah perintah. Pigawe kawas contoh salin dina buku pancen. Pilih bade ditulis dina buku tulis mangga atau langsung dina buku paketna. Di mana sakolana Burhan teh? Nah, pertanyaan berarti ngangge naon tanda tanya. Kelas sabaraha ayeuna lanceuk Pak Iz teh? Pak Iz teh tanda tanya. Iraha kegiatan camping teh? Tanda tanya. Ari ieu buku saha? Tanda tanya. Mana piala lomba pupuh teh? Tanda tanya. Kamana neruskeun sakolana Usman teh? Tanda tanya. Nu mana PR bahasa Sunda teh? Tanda tanya gitu. Ari kerja bakti bebersih teh iraha? Tanda tanya. Kasaha mikeuna buku teh? Berarti tanda tanya deui. Ti mana kawitna bu guru teh? Nah, tanda tanya. Sok ayeuna. Tah, ayeuna mikanyaho istilah usum-usuman. Mengetahui istilah atau nama-nama musim. Itunya mengetahui nama-nama musim atau istilah usum-usuman. Usum hujan, usum halodo, usum ngijih. Usum ngijih atanapi disebutna usum hujan, usum ngijih. Nah, biasana ieu patani atoheun lamun usum ngijih sabab usum hujan bakal jaradi tah pepelakan teh. Ari usum ngijih mah kudu mawa payung. Berarti ari usum hujan mah kudu mawa payung bisi kehujanan. Eta contoh nanya usum ngijih sama dengan usum hujan. Ari usum ngijih mah kudu mawa payung. Eretos? Tah, ayeuna sok tugasna eusian ieu. Tugasna eusian pigawe kawas contoh salin dina buku pancen atau langsung dina buku paketna. Usum katiga sama dengan usum halodo. Usum halodo teh usum katiga. Tah, ayeuna damel ku anjeun jieun kawas ieu contoh. Usum ngijih, usum halodo. Jieun kalimat anu make kata usum ngijih. Ari usum ngijih mah kudu mawa payung. Ari usum ngijih mah patani atoheun sabab pepelakan bakal jaradi. Tah kitu contoh. Nah, ini oge ieu usum katiga sama dengan usum halodo. Nah, berarti usum katiga mah titik-titik sok dieusian. Usum mamareng atanapi usum mimiti ngijih. Tah, bikin kalimat, sok bikin kalimat anu aya kata usum mamareng. Usum dangdarat. Usum panyelang antara ngijih jeung katiga. Usum dangdarat teh usum di antara usum hujan jeung usum halodo di tengah-tengah. Tah, ayeuna jieun ku anjeun kalimat anu make kata usum dangdarat. Usum paceklik, usum kurang dadahareun. Nah, usum nyambut, nyambut teh usum ngagarap sawah. Itu nyambut.
Tah sok ayeuna eta tugasna 1 2 3 4 5. Da anu tanda titik tanda tanya mah kantun ngisian hungkulnya. Tah ayeuna mah ieu sok eusian. Tah tugasna ieu anu tanda titik tanda tanya oge diisian. Sakitu sok ku hidep dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.